Di mana euy? Eta tos di Lebak. Aya job dang euy. Aya job kurinya euy. Bisnis imah dang. Teu boga jok motor mah atuh euy. Lain teh job teh Order. Wah, atuh order mah euy. Pandirinya tukang ngurut. Ya heueuh atuh. Kosok kena ngurut. Ya osok atuh. Pokona mah saya mau ngurut mah segala macam urat-urut malah. Tah. Kesempatan. dang bieu Lain teh di aya. Lebak euy. Tah euy. Anu Lebak tanyakeun we si non Si Moli. si Moli. Oh, Dang anjing jelemana. Moli. Si Moli tanyakeun we si Moli. Tapi aya tuh euy peteng. Nya siap matre wae hirup teh euy. Bisa ngurut. Tah tuh aing. Meungeus ke bagi-bagi. Pokona mah tanyakeun si Moli. Si Moli. Ah, sip. Lah siap lah tuh kitu mah. Bu. Puntennya pada naros ieu mah. Kenal teh sareng Moli. Teh Moli. Duka atunya da teu kenal asana. Taroskeun atuh teu keplina teh nae pos. Oh, itu di pos. Nuhun atuh. Nuhun nya, Bu. Ya. Pada tuh maros. Ari bumi Moli paling mana nya? Duka atunya bare naon kitu mah. Abi teh aya informasi. Ieu orang ngurut kararesan. Abi teh profesional tukang ngurut lah. Pokokna mah dijamin. Cik punten kenal henteu? Oh, nya tuh ayo. Kenal? Nya. Iya, siap aya kitu mah. Tah ieu mah mau di teh karesan nu abi. Iya. Nya. Alah. Si Sarkum ieu mah euy. Ai sugan teh euy. Gadis ieu mah atuh.